alun kahiyang rukun mengawamu sebut alun tentang Gusti Maha Ampura anti sujat kahiyang batara nuparantos ngagelarkeun makhluk sadaya nyata Gusti nomor bawe. Salam mengarang solawat salawatna urang sangakeun ka panutan alam nyata dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatna anu disucikeun ku Gusti Maha. Ieu dina perjalanan kasih safar almarhum Bapak Didi Hasbiadi, Didi Sultan Hasbiadi bin Mudrasir bin Zuhairi bin Muhammad Khatib bin Raden Wiran. Kita tibur bapak, upami tibur tiang, ya, karayana berat karunan kawirian. Dia WD ke Sumedang tadi, ya. Tapi Sumedang sareng Cinono kuat Garut gitu, ya. Sekilas sejarah singkat Painter, ya, itu beda sunat, ya. Habib Artos bisa tahun 67 masjid ieu diadekeun selama ukuran anak 5 ke 7. Kira-kira kemana Pak? 5 ke 7 deh. Ya ada seberapa meter? 3 meter. Ya, 5 ya, 7 meter kali 5 meter. Ya. Nomor 5 ke 7 kira-kira 40 ayat. 75 orang, 75 meter, semeternya 2 orang dan 70 orang. Mensila, ya. Ini mau 40. Tahun 67, ya, ngadep di masjid, ya, pada ajar Presiden Soekarno lengser. Betul. Ya. Ras probenar dugi kan, ya, anjeunna ngantur di lagunya, jadi DKM itu seumur hidup. Setengah Yuswana jantan ketua DKM Penuakan Tos di tahun 67 duwika 2005, ya. Ya. Kapungkur, ya, susah. Nah, tahun 78 mantenang kan Mekah, nah, di Mekah tepang saran ulama-ulama di Timur Tengah, rugikan di maktab para ulama di Iran. Kita masih Persia, ya. Dan Republik Islam Iran, masih Persia. Tahun 78.
bingung lah di Ka'bah ya, jemaah haji Iran butuh Amerika Israel ya, jemaah di orang bararingu buatan saudara kemakan 78 di Salapan ya bararingu. Nah akhirnya ya, tepat di maktab ya dalam ulama-ulama ya, dari Persia kaget ya. Jadi kepala rego ya namanya kan pemimpin dia kepala rego jantan pimpinan rombongan dia satu pesawat ya. Nah hari tamat ada cara yang handphone ya sampai belum ada telepon juga masih pinjam ke kantor pos ya, main telepon atau tangan ya tahun 78 di kloter terakhir penerbangan di cancel berapa sampai 1 hari ya. Ternyata pesawat terbang yang Mandala Airlines itu nabrak pohon kelapa di Sri Lanka. Kita udah panik, tahlilan ya, karena tidak ada berita ya. Disangkina ternyata rombongan ya beberapa di desa angkat jalan terus tahlilan dari ya. Alhamdulillah ya. Dan kembali duit karek saya ya masjid tahun 2003 ya tahun 2003 3 lantai ngecor ya. Pada saat malam Lailatul Qadar malam 20 pilih berat ya betul ya orang lain terawehan atau mengecor ya Pak ya. Alhamdulillah dugi kekir ya itu pengayaan naon isi kuning gitu berarti kita menjemaahnya ya hanya tak ya ayah ramana oke punah ramana punah kami pendiri jemaah ya yang narusli ya ayana ya kerjaan ya ini pendiri ya sudah terlibat kalau pun aktif ya. Ini ngadakan di masjid ya kampung rumah ya TRK rukun kampung dari masjidnya belum ada at-taqwa al-furqan beda ayat itu saya dan berut ini jadi sejarahnya apa ya. Jadi dari kalau Bapak alim jadi ketua DKM ngomong sebagai baju hidup pakai ikan mati laku ya ketua DKM ya bagian dari lain ya gitu. Jadi kecuali kemen Tospino ya masjid berubah dari hidup pakai ikan yakin minum apa? Oh jauh gitu ya yakin ya. Tapi lain karbon DKM mana? Yang penting orang Indonesia ya.
Aya amanat kadang-kadang perpustakaan, ya, amanat perpustakaan. Nah, perpustakaan di dalam supados, ya, anu sempat belajar maca. Rek kitab naon wae aya, ya, gitu. Yang jawakan saya, di abah itu yang jawakan, jadi dia maulah, ya, gitu. Ya, kerana tahun 80-an jadi itu aya majelis panggil ngaji kitab. Wow. Alhamdulillah kitabnya terberes-beres bubar, ya. Dan ya. Ada kitab ada soleh aja disimpan di dalam lemari, oke, ya, lebih. Kitab disimpan di lemari aja udah soleh, simpan gerak udah soleh, ya. Tinggal membaca. Nah, jadi termasuk almarhum teh anu ngadegen oke majelis ulama di Kota Bandung, di Jawa Barat, sareng Kiai Toto Abdul Qadir almarhum. Al-Jawab itu, ya kita tahu Abdul Qadir. MUI, ya. Nah, jantan sejarah perkembangan, nah, ngadeg KPAD tahun 62, ya. Terus tahun 70 ini, dari Jenderal Iwan Sutanto namanya ada Masjid Al-Aqsa. Terus Pangdam dikasih dua. Terus juga kan. Ya. Terus ada malai Masjid Al-Furqan. Ya. Pame apa nutulkeun tata pakaran nawe tersesah teu kaudah gitu. Tong ngoroning tatapakan Kanjeng Nabi rama wae biasa, buyut bawa wae biasa, naon misian wae, misian umajak anu teresep ke masjid kurang siap supaya teresep. Ya. Minimal malam Selasa di cak masjid sakit tuh minimal, ya, gitu. Yuk, Nayaga lah, di Cimahi, di Cigugur, ya, Rohim, ya, kalau Rohim nak berwayang, terus merdeka COVID saya orang nak berwayang, kabuyutan, ya. Pemawa mulut, pemawa mencek uang mulut. Tapi saya di masjid, kade, ulah ya, orang cina ya, kayak wayangan di masjid sana. Ya, kita sejarah singkat almarhum, ya, amanatna upami badai ziarah harus baca tawasul. Jadi apa nanti tawasul kayak boleh, ya, tapi harus doa sama, ya, keluarga Kanjeng Nabi. Ya ini mah seperti cemarios, ya, apa mau ngemutan, ya tos ke-16 warsi, 16 tahun, ya. Hari warsi teh tahun. Nah, mereka dapat apa? Ya, sawarsi, dua warsi, tahun, ya, 1 tahun, 2 tahun,
16 tahun. Bahasa Sunda, ya, Pak Hari belajar bahasa Sunda gitu ya, sih. Belajar, ya. Kalau kata Obram, hanang menang, hanang make, tan hanang menang, tan hanang make. Ayana teh, bulan barat ayana baheula. Ya. Moal ayana upami daya baheula. Ya. Baheula. Ya. Jadi orang Sunda mah ngawitanana oke dina baheula. Ya. Ari ba teh naon? Bismillah ngawitanana naon? Baheula. Ya. Baheula teh lemasna naon? Bihan. Ya. Beda itu. Ya. Kapungkur. Ya. Nyorean alam katukang nyawa mangsa datang. Ya. Milapah katukang nuturkeun tatapakan para nabi para rasul sareng manusia suci ngalaku kaharep. Ya, kan bingung gitu deh. Ya. Milapah katukang ya ngalaku kaharep. Ya. Jadi kita kemana? Ayeuna kemana? Ya. Jadi saha anu dipayun, saha dipengkel. Orang nuturkeun tatapakan Kanjeng Nabi. Sementara Kanjeng Nabi itu terus 1500 tahun katukang. Ya. Nuturkeun kapan? Ya. Nuturkeun katukang atau kumaha? Ya. Ke belakang atau ke depan? Ya. Ya. Saya tak urang sok pabeuli. Ya. Upami Kanjeng Nabi aya di payun urang betul. Ya. Terus Kanjeng Nabi tos 1500 tahun kapeker mata urang nuturkeun tatapakan milapah. Mata wa ngintun ka apa? Aya kalian di Ibu Is Pemarian tuh di pasir di nuturkeun jalan satapak atuh kata ya satapak ya ya betul ya tekaudak ya berat nuturkeun jalan satapak ya tah dina sasi sapat ieu di kabuyutan sok aya oge hajat sapat. Hajat sapat teh nya dina rebo vokasi. Keping 28 sapat rebo panutu. Ya, rebo. Ya. Ari teh dipahami ayeuna cenah rebo vokasi teh tiap sasi dinten rebo panutu. Tuh geus kerok. Ya. Ayeuna disaksir saang bulan ping 14 ya di kabuyutan aya kupu hiber alit bodas ya terus aya tanda-tanda ya naon perjalanan urang kedah nuturkeun manusia-manusia bersih anu suci ya saang bulan 14 narawangan ati 14 ya. Ongkoh bulan teh kan 12 Pak. Tapi disebutna caang bulan 14. Jadi we patok tiap tanggal 14 aya caang bulan. Sanes pangna. Ya, tinggal kana ramo urang. Kela ya, sabaraha luas. Sabaraha buku ramo. Ya. Aya rapot ke lama. Aya 14 buku. Ya. Aya sapi teh.
ke-14. Ya. Baginda Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Baginda Ali, Baginda Hasan, Baginda Husain, ya. Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hidayat, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Imam Muhammad Al-Mahdi. Nu panungtuk, urang ayeuna tos zaman panungtuk. Tadi kapuyutan ngantos Ratu Adil Sajati teh nyatana Imam Muhammad Al-Mahdi. Ya. Anu bahasana nyumput buni di lucak. Kumaha? Ya, nyumput buni di lucak. Ya. Naon? Ya. Dohir sareng batin. Ya. Dohir sareng nyata tapi gaib tapi nyata, ayat tapi tidak ayat, kan susah. Ya. Ayat sama mahal dibayar, orang ada nuntut tentang sepuh-sepuh orang nyebabkan, ya. Anu disebut naon? Ya. Naon? Sebut naon? Ya. Imam Muhammad Al-Mahdi itu disebut, ya. Hah? Burudu menatik gitu. Ya. Hah? Burudu menatik gitu, terojo menatik toko kalau ulang kali. Ya. Kemat-kemat macam ayat keduanya. Tah, saha menang tinggiul, saha menang tingkabel. Ya. Saha manusia anu awal, saha manusia anu. Saha manusia ukuran manusia anu awal sareng anu. Ya. Lambang Garuda Pancasila eta dipaparin usaha, ya, Sayyid Muhammad Abdurrahman Al-Badri di Pontianak. Kalau salah kalau diteruskan. Bung Karno dipaparin lambang Garuda ku Sayyid Muhammad Abdurrahman Al-Badri. Oke, ada Sayyid teh terakhir mana? Kanjeng Nabi atau asal? Di Suriah terus. Ya. Terus? Lupi lagu Indonesia Raya. Ya. Bendera merah putih. Indonesia Raya. Layar seberang. Ya. Kalau harus bertahan lagu ini. Hah? Hah? 17 Agustus. Ya. Urang apaan teh WR Supratman ada WR na. Ya. Wakil Rudolf Supratman. Lamun eta teh namina sanes wake, ya, tapi Muhammad, ya, masih dzurriyyat Rasul, kira-kira jago mana? Ya. Jadi para pendiri bangsa ini seueur ti dzurriyyat Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Ulah kalau Sina berbangsa Prabu Siliwangi Surawisesa, ya, Wirakrama, Raden Wirakrama, ya, Singa berbangsa Prabu Surawisesa, ya, nama aslinya sama.
Ya no abad 13 ke 1208 ya. Orang Karawang berapa? Ya. Ya, nama aslinya Sayyid Jamaluddin Husain Ahmad. Eta pajajarannya. Jadi kalau menyebutkan pajajarannya, ya iya. Sayyid Jamaluddin Husain Ahmad. Kabeh wetan kasebat we janten Syekh Jumadil Kubro. Gaduh garwa nyendah geus Raden Dimas endah geus Raden Dimas Subanglarang ngagaduhan putra nya Prabu Kian Santang Awetarna ya Sunan Bodong Sudan Rahmat Suci nyatana Sayyid Abdullah Taib. Gaduh putri namina Raden Dimas Rarasanta nujantan ibu ti Kangjeng Sarif Hidayatullah. Berarti Kangjeng Sarif Hidayatullah teh incunan Prabu Siliwangi. Ya apa mun ngarang salah ya kita apa menuntut ya sejarah ya bangsa ya supaya hancur sejarahnya karuhun hiji sekabuyutan ya sejarah tong diwanongkeun kana awina asal wiwitanna ya asal muasal tong manong ka Gustina. Kadua tong apa ka sejarah leluhurna ya Fahri kado lama Kang Andri kado lama deui saha tadi? Hah? Bahri Pai kado lama terus ya. Tah ulah hilang. Urang pupuh kebocoran. Ya. Tah anu ngadukeun ieu bangsa ya anu katilu cenah. Pohonkeun we cenah karena tali paranti buhur pasti hancur. Naon tali paranti buhur? Leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung garapan. Ya, patan jalan leuweung, patan jalan cai. Leuyeun aya kengewan di Cinondong aya teh leuyeun. Aya teh ya. Teu aya eta tali paranti. Ya. Prabu Siliwangi saya Jamaluddin Husain Ahmad ya di Karawang terus nadama leuweung salah jajar mata kapungkur zaman Soeharto ya leuweung teh di Karawang ya Karawang kawentar janten lumbung padi nasional. Alhamdulillah Kang Wawan ya Kang Tito ya nyiapkeun deui ya pakarang lembur pakarang adat jadi itu nyiapkeun deui ayeuna persiapan 300 hektar nanam sorghum 300 hektar sareng kerjasama sareng Kiai Gus Hasan Ketua PWNU Jawa Barat bisa. Jadi tong hari aya masih kene pakarang adat di Karawang ternyiapkeun bisi anu kalaparan wayangna adalah gandrung sorghum bahasa ya tah wih anu kaopat ya Cina pelok karena seni pelok ya anu ngarawatan taripan itu sila bela diri poho pasti hancur banget ya ya kaca pisuli rek aya dari nama kadena mina atuda bentrok dari itu kayak aya ya nanti rebab ya wayang ya nang pencak gembyuk
kita tali paranti seni ya nu ngarawatan tali paranti ya. Buncis ya. Terakhir ya hiji bangsa bakal rusak upami ada belanja bangsana terus kaya ya. Enak bahasa Sunda ada belanja kurang kali kasih kumaha panaeuna mah ditaros kurang kali pameget ya bade ka mana kurang kali ya sanes ngawal heula bulan ya aku ada kerjaan ya mau main pameget kedana ngawal teh bade ka bulan ya pami istri ya ya kula sakengkah teh eta bahasa Persia serapan bahasa Persia ya jadi itu bahasa ya jadi kapungkur sepuh-sepuh urang tos ngalarapkeun eta bahasa ngajanten budaya ada belanja dina paripola kehidupan ya Widri sekali lagi pangitan apa ngetan tomporoning sejarah anu kapungkur ya amit ampun paraun ya ya sejarah ngadeg na ieu masjid alin apa saat ngadeg di masjid ya apa mulut tuan TKM sareng mereka mana ada ya apa sana ya ngomongin sejarah pasti ajur ya. Sisa ngomongin karena sejarah asal ajur maka ayeuna uin deui ku adat budaya bangsa ieu ya ya pokona buat bangsa ieu di mana adat budaya kuat ya. Bahasa Jepang bahasa Cina ya dunia dia urang tuh aya ya ayeuna boleh ke Jepang pakai bahasa Inggris tidak boleh harus bahasa Jepang ya, mentah bisa bahasa Jepang terus kudu kuliah ini kursus lah ya, Mandarin bahasa Tiongkok belajar ya, ini bahasa Sunda diurang sama pengajian namun daya ulang profesor kuliah mah ya ahli bahasa Sunda di Jepang ya, ahli bahasa Sunda di Jepang ya. Profesor Mulyana lalu asalnya leungit kata bangsa sadaya mengakui bahwa bahasa Indung teh bahasa Sunda pangkolotna bahasa Indung ya hurufna kagana nu apalna ayeuna naon anak caraka data sawara mangkabata ngan sakitu bari jeung huruf teh apa ya ieu naon kan gitu ya peradaban urang geus hebat nu desainnya huruf Mesir mah arek nyieun huruf baku urang mah geus kabentuk ya di peradaban dan itu ya Habib pernah kuliah di mana Habib Pakistan ya bahasa Urdu ya mirip dengan bahasa Arab tulisanana tapi aya bahasa Hindi sami sareng tulisanana bahasa Sunda kuno
bahasa Mali, Thailand ya, Bram bahasa Mali ya, mirip itu saja dengan bahasa Sunda Kuno ya, tulisan ya, 2/3 dunia menggunakan bahasa ya Sunda, 2/3 dunia. Ayeuna ka mana? Ayeuna orang Sunda alim ngarawatan bahasana tunggu kehancuran. Wah, karena capek diajar dari bahasa. Ya, saya capek. Ya, jadi apa kemudian? Ya, sejarah. Ya, ngadegna ieu masjid aya kontribusi aya karuhun urang anu ngadegkeun. Atana sababana urang sebatkeun. Ya, dina kaul ieu urang sebatkeun nami-namina. Ya. Lamun teu apa teh geus naroskeun. Ya. Kan urang geus sami nya. Dina kemerdekaan panitia 9 teh saha? Pan urang teh apa? Ya. Tapi urang teu naroskeun. Nelepat saha? Ya. Nu teu naroskeun. Geus teh teu apa? Nya teu nyaho, nya nyawana. Ya, gitu. Ya. Tah boro-boro mantap ya. Sekali deui urang ya aya ngaji kitab, aya ngaji none, ngaji diri, ngaji rasa. Tapi ulah ngaji harta. Jadi gitu ngaji harta lama ya marok ayo ulah ngaji. Jadi ngaji kitab ya kitab kemarin dibaca ya kade menteu sanggup mesti nganuturkeun we ya kitab Kitab Nabi Suhuf Ibrahim, kitab Al-Musa Taurat ya kitab Kanjeng Nabi Isa Injil, kitab Kanjeng Nabi Muhammad Al-Quran mangga bade disungsi kitabna ek baca ya apa kapihara ya calon biku Mas Bra sudah jadi biku berapa tahun baru boleh membahas tentang bab Brahmana ya 7 tahun ya baru pas jantan biku 7 tahun sampai kenging karena ngabahas bab Brahmana. Ayo urang coba yang khatam Quran 30 juz bib. Jadi biku aja berat ya kita apa Tripitaka ya di bab 14 itu bab Brahmana hartosna naon ya Brahmana teh bab ketauhidan Kanjeng Nabi Ibrahim ya Brahmana ya apa ya tapi kan orang mau apa saya fokus saya kumul sebetulnya gampang lah nya enak ya ada terus wah sejarah silat pasti ada erek sabaran kita tuh mending turun ayam kalau bakaran ya mesti jalinkan maribu harus ya kitab ya harus coba ya wah kitab seberapa pemarik cuma ya diurut kita ya pada di aus alhamdulillah udah baca aus lain tapi hati belum apa dapat kemarin ya beak unggul daripada anda semacam kita jadi lebih ada yang namanya nuturkeun tatapakan jalan satapak ya kita doa terus adorohan dulu
ka almarhum. Ya mah abah meningakeun almarhum teh orang geger kalong asli karuhuna panghulu Bandung zaman Raden Suryadiningrat. Ya, Mama Muhammad Ardi. Ya, Mama Entang pada saat itu jantan ya Dayeukolot Yuda Barata Kusuma. Ini karuhuna Adib. Ya, Raden Yuda Barata Kusuma. Nama aslinya Raden Raksayani. Gelaranana kumandi kenging bintang tilu jadi we dalam bentang. Kawantarna Mama Entang di Dayeukolot. Ya, ayeuna Yuda Barata teh Yuda teh pati. Ya. Pati bentengna kasucian. Yuda Barata Kusuma. Kusuma teh suci, Barata teh benteng. Yuda pati bentengna kasucian. Kulantaran di kawana Wiranata Kusuma. Nu katilu Raden Suryadiningrat. Wiranata Kusuma. Ayeuna Wirata teh pamimpin, ya ayeuna teh nu ngahir daya Malanagara. Kusuma kasucian. Jadi teu aya punten ya tina retribusi nu karotor daya Pak. Ini gara elingan ya. Mun hayang weuh deui kana padun padawasa. Weuh deui kana asa. Ya. Wiranata Kusuma teh gelar. Raden Kusuma Dinata nu kahiji dalam karangannya itu Wiranata Kusuma kahiji. Dalam kaum nu kahiji. Dalam kaum nu kedua nu kahiji Pangeran Saden di mana eta? Di Sumedang Malang. Wartos kan ini ulah polok kan madeg Bandung. Tahun 15 yang Madura. Ya. Nu kedua Raden Jayanagara. Raden Jayanagara di mana? Di ya Putra Yudanagara Cikunul Cianjur ayeuna dalam Cikunul kata dalam kedua. Raden Suryadiningrat dalam kaum katilu anu dibuang ku Belanda Kabupaten Bogor ke Tanah. Eta aya angkatna Raden Dewi Sartika. Cik arapaleun negara aya. Ya, guru sejarah, guru apal heula, guru nyawa, guru sejarah atuh. Mun guru sejarah teh nyawa rek ngabejaan naon. Ya. Ya. Neme dalam kaum anu kaopat nya Raden Ibraden. Di mana eta? Raden Suryadiningrat di Sukapura. Asik. Ya, Raden Ibraden di mana? Sagara Herang Subang. Kira-kira eta kumaha? Ya. Naon pangatiasa janten dalam kaum ada dalam teh sajeroleun, dalam teh jero sajeroleun, ada kaum teh umat sajeroleun umat. Berarti anu ngapik umat. Mata gelaran Wiranata Kusuma. Buka sucian. Bib. Ya. Buka suci. Ya. Panjang sejarah. Ya. Terbentang sanes ngawurukan ya sanes ngabejaan bulu tuur tapi ngelingan. Tugas apa? Ngelingan. Eling wae syukur, teh eling wae pirantu. Ya. Kan gitu. Eling wae syukur, teh eling wae pirantu. Ya. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal